Tuh CR nih gini. Nih, nyasa omen ke mana? Awah mantog Mantap gunaun. dicarekan ku urang. Dicarikan pedah naon atuh nih mana teh? Heueuh teu da teu sopan nitah niuh kopi ka urang. Ditanyain kopi mah kewajiban seorang istri mana teh? Ah teu da nitahna pika nyarieun hate. Bikin nyariin hati kumaha mana? Coba terangkan ke orang. Ngomong kieu nya cenah. Maya sayang bikinin Aa kopi dong bari hudang sare teh. Eta geuning lemes ngomongna belugay maneh. Heueuh lemes nama lemes. Pan ngaran aing lain Maya, ngaran aing mah Erni. Oh benar usir teman sok main enggak sak tepon. Ini kunaon panon tutupan wae. Peurih teh mata teh beureum. Kunaon ditonjok ku salaki? Lain. Geus kunaon atuh? Heueuh dihitutan ku salaki. Nah, bisa kan panon. Heueuh pan salaki lah geus nahakan cengek. Jadi Jadi dikuatir di juna sok. siap meureun tadi ngaburat. Nuju naon Kang sosoranganan di dia? Biasa we, neng ngejual niis akang teh lah. Tuh pali ditu geula pali tonggoh raos niisna. Meh aya nu baturan, ngabaturan gitu mah. Saha neng maturan? Monyet. Dah punten ah. Ke sekolah anjing. Dah punten ah. Goblok. Mun teu salaki mah poe ngejak. Naon? Nah bobogoan di dinya bet aya endogan. Ingat teh ciptaan teh dituna tuh lieu. Heeh. Percuma lah dibawa oge datarang ngilu asup atuh. Mun bulu asup ke sada teh. Poh. Box we lah. Urang gadarkeun aya sakalian teu boga dening kami. Ku anjing ngeceplok enog. Aduh anjing goblok. Goblok. Keluar merokok. Anjing ngeri. Pemandangan nahan kieu oi. Kemana di dia? Kenaon ya? Kemudian, Bu. Nah, di dia Kang Neis abi mah jauh-jauh nih di mah kos kita gablak wae kulkas. alami. Alam. Sok tinggal batur. Lari senam, meh kencang deui awak. Ame tidak kerjut itu. Aduh. Goblok. Aing mah ye pangboro kenceng kerjut ge sia langsung ngobrol. Ada wadah lagi. Goreng gawe. Goreng gawe anjing. Lalaki hebat mah ya nya anu jago ngabiayaan pamajikan, anu jago ngalah duit, anu ngurus budakna pinter. Komo lamun pamajikanna opat, jago pisan. Kan orang mah daripada disebut lalaki hebat, daripada ngahianat ke pamajikan, mending kena disebut lalaki biasa-biasa orang. Tadi maling kitu ngomong teh. Gimana lalaki hebat? Orang mah hebat, orang mah jago. Orang mah Cik atuh dahar teh beuni di jalan dengan ngahalangan jalan. eta jalan segala enggak tuh. Nya, cek aing oge ngahalangan jalan di dinya mah. Eta jalan enggak tuh. Ya kade gerasa kedeung. Naon? Nah nya buk abi betuisan. Nyaho atuh kan buuk mah sirah, sedangkan sirah tempatna otak, aya otak dipake mikirnya, teh bodas lu bu. Ningan buk anu handap mah henteu huisan. Ya eta mah lain pusat pemikiran atuh, Pusat naon atuh? hiburan. Jeung pusat kenikmatan gitu. Ya, abi rek nanya. Naon? Urang teh kawinnya sabar tahunnya? 20 tahun. Budak geus 2 nya. Yo, Tapi abi jeung aya bedana usia 5 tahunnya. 5 tahun. Tapi nah bisa ngajodohnya? Ngaran jodoh mah ya nya umur mah hanya angka tuh bu. Heeh, terus kumaha? Tapi kan lobang mah bisa dipaksa. Belum kangen mulai lagi. Jempe lah bu. Tek naon atuh ngajak ngobrol teh jeung kieu?
Aing mah ngomong penting kemana? Ngomong naon? Kurang teh capek rumah tangga gimana teh? Capek kumaha? Yo, coba kahayang nate dinya mah teh saimbang jeung kemampuan urang. Ripuh atuh da urang teh. Terus hayang namanya kumaha? Urang mah rek balik ka imah urang. Coba ya rek balik mah. Nah, teh ditahan, atuh sieun mah hirup sorangan. Sia naon? Yo, pengen hirup sorangan teh ibarat sampai tanpa casan. Teh didinya ngedrop uang mereka. Kari nginjem casan tetangga non hese. Ngamak atuh bukan. Hari mana ke kumana ke kurubutan? Kurang teh jangan tahu jeung gedang. Jangan naon yang ancau jeung gedang. Dengekeun nya teh apa nu keur viral. Ayeuna teh jelema teh loba nu ditewak tuluy direhabilitasi gara-gara tara modal. Oh, di dinya teh ngalacau jeung gedang teh meh teu pageuh modal. Ya ada orang sieun anu ditewak gara-gara tara modal. Lain tara modal, belegug gitu teh tramadol. Kak, cenah mah di kota mah loba gedung mencakar langit. Loba tuh ngaranna ge kota, Bu. Sieun nya, Ya naon? heuh meureun langit teh tara robros di cakaran. Ada eta teh gedung na kukuna sok diteuk-teukan taranya. Kuku naon? Kuku gedung. Baik ya. Ya, di imah jelaskeun. Antar kan bisa yuk. Dek naon? Heuh rek nanyakeun abi teh. Nanyakeun naon? Heuh abi teh pan sok leungit pe duit. Di mana? Di imah Di danana naon? na lomari. Mun hubunganna jeung dukun. Heuh nya bisi anu kukut-kukut kitu tadi mun urang teh. Tuyul katuh. Heeh. Geus kunaon atuh sok. Duit mah ku urang. Anak aing si Iban ngabatur. Ini mah kita tanya tuh kan urang mah